Raksa Art Production. Dina waktu ya ada. Aku lari nanya raga kaki dan kesampaian. Hanya andika eka ama. Dengan putra panjenengan muhabadi alangnya kubah palang bakti diri kasalira kesajengran. Raksa Art Mungkin sepating Production. lara adalah pati sembajang ngiringan kewan. Deestukan pisan ku putra panjenengan. Bagian semenang. Indraji wajana laksanakan parenta Kula aula nun moal bade bah. ayeuna geura ala nyawa rama geura petik pati Nak kiwar. lamun laksana ciptaning ati andika metik patina betara rama ama bakal laksana ciptaning ati kanu geus Kawanti-wanti endam maliwarna anu dipikahayang tiba heula ecan laksana anu dipikabogoh tibareto ecan kalakon. ayeuna lamun nyata Andikannya agama. Bragra ini. Dan pamit mundur putra panjenengan Indraji. Moal bade lami kaula ing pamur Kersajeng Rama sumeja ngalaksanakeun parentah ti Kersajeng Rama. Saperapkan dipun Indrajit punur hingga pangkonan Sri Nalendra Praja Alengka Prabu Rahwana Prabu Dasa bukan lumampah. Barang Indrajit dumugi tatapal atas lagi niatan aningali kapasanggrahan berekat ningali bala dua nara anu ngaliud di pasanggrahan saya gak samakta para pangagung serami sapraptanipun Indrajit ngagosok pananganana naon anu kaluar tina pananganana mangrupa hiji pusaka kalayan jenengan sirep Megadanda atuh lajeng Bae Indrajit marentah nyatana kayu pusaka sirep Megadanda sangkan ngalayang ka awang-awang nguriling ing Geganawiyati ngapung di saluhureun musuh marga nu jadi lantaran upami jalma parantos ka kalangkangan ku ieu sirep Megadanda pinasti bakal kulem dina mangasan mangasa prapta tingkal lumampahna abdi sirep Megadanda melesak ka Cumantara enek ing Geganawiyati ngapung saluhureun putih. Rama lan sakabeh balad buanara dinasti Arandika moal mangapulia atebanan pusaka kaula sirep Megadanda anu keuna ku pusaka kaula ku kalangkangna dinasti bakal sari tibra sakabeh balad buanara sapraptanipun Indrajit lumampah maksud miharsa di mana ayana Rama. Nanging di antawi sawatara balad anu sakitu seueur sadayana parantos sami saret tibra margi katibanan ku sirep Megadanda ageman Indrajit ulemna sami pulas dan lilir-lilir kangemuteun kana bahaya
kalayan tengemutkeun kana tugas tu diagem kumaranten marga kena kuwi saya sadayana sami sare tibra baladuan nara di medan danalan ananging bunga anoman anu katingali janggalak enggelek kairing ku panakawan sadaya jebot kedieu maneh kedieu maneh naon maneh jawala ke mana Iya, pulang kami menuju jenengan pulang. tidak wae di situ ngomong teh make nuju jenengan naon teh maksudna ameng atuh ka kota babasa teh ari ngomong hayang ari babasa teu bisa di mana we jelema marek manggih wirang mah iya Iya, paduli teuing sapi sia kita kediri. Daek dange ente entong barina gentong sok popoyok teuing ka jelema mah. Balik-balik kanan jelema model sia. Waduh, eta sudah urang. dewek teh dulu kolot leundak doraka sia teh Lain aing doraka mah arek ge sia, doraka mah ka aing. wes teh naonan make uang aing kitu paduli teuing sia sapi dewek teh dulu kolot leundak naon sia babasa nu bener Ah, aing ge becus ari kanu sejen mah nu wajib dihormat mah. Aing ge bisa babasa Raksa ka sia marugi. Production. Teuing aing mah babasa ka beungeut model kitu. Naon ti hargaleunana satalen ge mung meuli aing mah beungeut model kitu. Nya anak beungeut dagangan ngirim dewek ti ieu aya raos eta nyarios. Ase saya gebug dulu ku dewek mah teu mengukur sia. tadi maneh cip singa hati-hati jaga andika ieu Anak yang ya di bade jaga di ekonomi di ekonomi itu ibunya ya mana naon maneh ngomong itu mana abi mana awas atuh kucing kumpul babadagna lelemu teman tong kumpul murah jaga gua diga sakabe anariwo kaya naon anu ngalayang di awang-awang nguriling engke kana wiat kejabinipun nyatana sirep megadanda ngapung di saluhureun anoman kan panakawan sadaya atuh tina lumampah na sirep megadanda ngabalukarekeun astra jinga rau udawala ulem tibra sapada harita Wing merek ngagoler barang aningali anoman anu dina danget ieu nyiatkeun maneh sanaos bari karaos tunduk katingali panonna beureum dugi ka barareuh tapi keukeuh anoman hanteu kersa boga dina medana danalaga nuju ngajaga ngaraksa suela nanging teu kawawa anoman samitu mangga ieu anoman kulem bari nangadeg anoman sare bari nanangtung anu katingali ku Indrajit waspada manten yen sanajan bari nanangtung nanging anoman tetap sare nyata atuh Indrajit lumampah miharsa di mana nyata ayana
Iya, Sri Rama nu bakal dialan nyawa. Anariwo kasiasa anu aningali tingkat tebihan nyawa ngetika angangan Jabi wibiksana Raina Rahwana anu bilung taram Mang wasya padane katon Mang was siapa dia katon aku merangas samya aningal ya nepikeun ka para prajurit sami sareti. Aduh itu anu. Mual-mual lamun kieu mata. Mual-mual lamun kieu mata bahaya anu. Mual aya jalma anu ngabogaan pangaweruh anu model kieu kalintang teuing jadi sorangan. Indraji pribadi alam. Tapi dina lebah ngabela bebeneran kapaksa kaula kudu nanggingan pangawasa sampean. Lamun andika ngabogaan pusaka sirap mega ganda. Jatana pusaka ampuh anu bisa nalukeun manusa sareti. Kaula boga tolak aji duka. Anu bakal bisa ngahudangkeun manusa anu keuna ku sirap mega ganda. Mangke ulah kaget lamun pusaka sampean Indraji. Kulih ka jati kurang kasar manusa nu sarane pinasti bakal waluyat. Sapraptanipun nyatana we beksa nyana pusaka tolak ajedepa atau sapada harita dilempageun ka awang-awang atau sirap mega ganda kalempang ku tolak ajedepa leungit tanpa lebih hilang tanpa karena bulang kanu kabugana. Anoman, udang sampean. Lu. Dia ngapunten ka abdi Gusti pun anoman kaula. Marga nu jadi lantaran dina danget ieu. Abdi Gusti ngaraoskeun tubuh teu kawawa. Mari kitu sakali dihapunten dina samudaya ning kalepatan rauh kalurputan lahir teu makane batu. Hebat. Raksaat Production. Ngomongnya dari mana? Ngomong benar-benar gimana nak dibeli itu ngomongnya sudah melanggar hukum agama melanggar hukum agama jeung negara nyamuna udah matak dibu itu kan. Moal aya nu ngahukum atuh ari manehna ngagan ngomong naon ge sabab jalma burung Balik nanya jelema bener ya siapa lumayan panjang segala rupa burung arona segala jelema bener cuma burung mah bebas tina segala rupa
Kemarin pada nggak maklum jelma rek ngaladenan jelma burung mah sarua burungna atuh. Ampura we agan pun lancet mah jelmana rada kurang 12 liter. Duh, kita sudah Anu man, unjukkeun hal ieu ka Sri Nalendra Praja Negara Prabu Rama. Kalayan sakseni ku sampean kaula bakal nepungan Indrajit anu ngajadi panyakit. Sabab katingali ku sadayana ku kena pusakana Indrajit. Kabeh para prajurit, kabeh bala duanara kena ku panyawan soca. Imbalan kaula. Di antarana sampean pribadi eta panon bararu. alah nu kitu ieu boro-boro ku aya sababna can bari jeung eueusna ge salamami. Nu burung mah boro-boro mani si banget ge tara. Majarkeun teh cenah itu aya kapal piraku kapal tungkul aya keneh padahal mah cileuh garing burung sia. Sae dawala sae teras we ngabirang dulur teh teras. Sebenarnya di kampak lu siap waing. Coba dek mah ngomongnya tuh. Aya jalan. Iringan pangarsa saleda paduka Gusti kaula. Sapraptanipun kebat lumampahna anoman nepangan Sri Nalendra Prabu Rama. Atu Indrajit kebat lumampah miharsa di mana ayeuna Indrajit. Sapraptanipun lumpah punya. Anang ngeparang wipiksan patepung lawung sareng Indrajit anu parantos lami tepangi Lawasan teu patepang. Kagagas mantena ieu sing kana putra menuju kana pangaponan. Sumeleh kana hate nyelek itu kana Indrajit anak mangat besangka inget ditepungkeun ku Yang Murmawi Sesa dina mangasanak ieu Raden. Punten dina samudaya ini kelepatan putra panjenengan. Tidak daget ieu mugi wae paman kuningan. Ring putrana gemparenta ti kersa jenderal. Tapi sanajan beuringan kitu pasep anak urang doa we dina masing-masing jalan urang. Sabab da puguh ari salamet arapahing jeung bener masing-masing aya dina tempat. Timbalan kaula sana sareng kita nangis paung-paung silih tanturnya kaduduh silih tatap nyakanya Hati tirik pilihan muda-muda tak hari kami
bala hati ayun tinimbang nyeri di Aja nangis si orang anak Raksa Art Production. Aja nangis si orang ya si orang kira nempel pit bawain nempel bahe Wibiksana kalayan Indrajit paman rauh ingkang putra sami nangis ngaluarkeun Cisoca tawis ngenes bari nangangres wirehingen neme patepung lau paamprok jonghok dina mangasana nagara pinang lara mangaden ngirapangan dika webiksana barina dumareda Indrajit Allah syukur bangga kemayangan manghatur kenuhun kayang bebawi sesa wireh ditepangkeun insaliratu nuni pamanah aku dina denget isa kali diputra panjenengan ada di hapunten dina samudaining kelepatan naon nu dimaksudku sampean bage nu mawi lumampah lan lumaku model kitu paman putra panjenengan dina denget ka jurung laku nyangga parentah ti kersa jeung Rama anu maksudna putra kedah tiasa ngala nyawa Nasri Nalendra Prabu Rama anu dipamrih daya lian kersa jeung Rama Prabu Rahwana hoyong laksana ciptaning ati ngajadi diri sareng hiji istri anu gelis kawanti-wanti Sinta anu dipuja aku kersa Rama ngait dina atina anu sumarabah dina bayahna anu kumpul dina jajantung ngajeng-jeng dina angan-angan kumargi kitu dina dangat ieu panuhun putra panjenengan nedak pitulungna ti kersa jeung Rama paman di mana ayana Rama nedak pituduh kaulan asih dina lebah dieu pribadi mangjeng hidup mutlak tunggal anak anu wajib mangten neundeun ka deudeuh nunakanya titipnya ka asih tapi ngarasahannya kalcu dina ngoning nyanga tugas anu dina waktu ieu nyata sewang-sewangan hidup ngagem tugas di Tuan Rama mun kitu deui mang ngagem tugas ti jalma anu dipuja ku paman pribadi bukan dimaksud kain hartosna upama hidup ayeuna ngabogaan teh kadrek ngala nyawana Prabu Rama jadi wayahna lain mangtega lain bae kaula teu ngestokeun lain bae kaula teu mikarep deun nunanya kasalira sifat tu jadi alo tapi demi tugas mang jeung demi kasucian Rama apaksa mang kenapa maksudna hidup pribadi
Janten paman dina danget imol bade masihan pitulung ka putra panjenengan. Oh, Bahkan mampu merek ditulung kah tidak? upama bener hidup nyaah ka paman, nyaah ka kaula, sifat anu jadi kolot, anu keur nitipkeun diri. Wayahna diramulan. Wayahna diramulan. Anu helas daya hartina lamun bae hidup ayeuna. Ngaberung mangtung rek ngalaksanakeun parentah rama hidup anu ngabogaan sifat angkara murka. Ulah diturutan kahayang kaula. Naon putan atau anu matak ayeuna kaula lunta ti nagara. Indit ngantun ke negeri. Lain dulu, lain cucud, lain mewah, lain ramah hidup teh lancet paman. Ramah hidup teh lancet kaula Pribadi. tapi inditna kaula ngantu negeri lumampahna kaula ngantu nagara lain diurak ku baraya lain ditulung ku dulur Tapi kaula diparentah ku raja kalayan dititah indit ku narpati. Kapaksa kula ninggal nagara. kahar di mana Tapi kamu Indrajit tina waktu morek alangnya kumapa. Kamu Indrajit tina waktu kajian antur tutumpuran batan pur mulang di kadagar. Raksa Daun Art goreng Production. kasebut lah hiji jalma menang parentah tidak jadi kolot, kudu indit, kudu lunta tanpa barang bawa, kudu indit tanpa hasil. Ulah masih kene muji ka jalma anu ngabogaan sifat model itu ngalaksanakeun parentah nu jadi kolot sana dan bari berhindang dina salahna lantaran wajib kolot anu dipuja Alus aden. tapi ngan meureun wayahna antara kula jeung sampean ngajadi musuh. Pribadi kula paman, pribadi kula kolot anu wajib neureun ka deudeung, tapi dina ngodi ngalaksanakeun tugas, anjeun ngalaksanakeun tugas Angkara murka, kaula nyangga dina sagala rupa. Bukti pemaksa dan paman. leuwih hade mulang sampean. Mula muarek balik tanpa hasil. Oh, lamun maneh moal balik Indrajit, kapaksa dina waktu ieu antara kula jeung sampean kudu golna yuda ing Dan dana laga. Paman, lamun kitu carana muarek alang jak kumapalang diri kaula.